Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalas sa'adat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul mutasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdulul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tepayun hai orang sami-sami manjatkan puji oge syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Oge salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ngucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oge salam orang haturkeun ka junjunan orang sadayana. Ku ngucapkeun assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Alhamdulillah orang tiasa ngalajengkeun deui hancagarapan baca kitab Kasifatus Sajana. Ya, kitab merupakan karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Dina sawatara waktos anu kapengker orang parantos rengse dina pasal rukun Islam. Hayu orang teraskeun deui hancagarapanana. Orang buka kitabna bagian dina pasal rukun iman dina halaman ka-8 palihan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila musannifi hadal kitab biniyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masayyihi wa talmidatihi fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi bayani jami'ima dina meretelakeun sakabehna perkara wajaba anu wajib bihi ku itu ma atawa bihi kana itu ma naon al imanu iman. Naon al imanu iman. Wal barohinu jeung pirang-pirang dalil. Wal barohinu jeung pirang-pirang dalil adalatu anu nuduhkeun ala hakikatil imani kana hakikatna iman. Ala hakikatil imani kana hakikatna iman. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep. Sitatun eta aya genep. Fa idopatu arkan maka ari idopatna lapad arkan min idopatil muta'allaq
eta satengah tina idofat muta'alaq bit fathil lami kalawan dipatahkeun lamna ila muta'alliq kana muta'alliq anu dicumantelan bikasriha kalawan dikasrohkeun lamna bikasriha kalawan dikasrohkeun huruf lamna arkan al arkan jami jami umat tegasna sakabehna perkara wajaba anu wajib naon al imanu iman bihi kana itu ma wal barohinu jeung pirang-pirang dalil adalatu anu nuduhkeun ala hakikatil imani kana hakikatna iman atawa ala hakikatil imani kana sanyana iman. Sitatun eta aya genep li annal imana karena sanyana iman alladzi anu huwa ari ieu itu ladi atas diku eta ngabenerkeun al qalbiu anu bangsa hate ya ta'alaku anu cumantel ieu iman bimakna ya tamassaku kalawan makna nyekel bimakna ya tamassaku kalawan makna nyekel itu jalma bidzalika kalawan itu tasdik pal imanu maka ari ngaran iman lugatan cuk logat mutlak tasdiki eta mutlakna ngabenerkeun atawa percaya sawaun kana sarwa bukti itu tasdek bima kana perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana itu ma saha anabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi atawa liana itu buktina ma teh hukum wasaraan jeung ari ngaran iman ceuk sara atas diku eta ngabenerkeun bijami ima kana sakabehna perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana itu ma saha annabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mima tina perkara ulima anu dikanyahokeun ieu ma minadini tina agama biddarurati kalawan daruroh la mutlakon henteu kalawan mutlak wa makna tasdiki jeung ari maknana ngabenerkeun huwa ari ieu tasdik hadisun nafsi eta nyaritana hate atabi'u anu turut lil jajmi kana pasti sawaun kana sarwai bukti naon al jajmu pasti andalilin eta tina dalil wa yusama jeung dingaranan itu jajmu ma'rifatan kana ma'rifat au antaklidin atawa tina taklid wa makna hadis nafsi jeung ari maknana hadis nafsi antakula eta yen ngucap anjeun tilka nafsu kana itu hate ay kolbu tegasna hate roditu ridho kuring bima kana perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana itu masaha annabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurrotun ari ieu eta hiji gurroh marotibul imani ari pirang-pirang maratabatna iman khamsatun eta aya 5 awaluha ari anu kahijina tina ieu khamsah imanu taklidin eta iman taklid wa huwa jeung ari iman taklid al jajmu eta pasti biqaulil ghairi kalawan omongan batur min ghairi ayyaripa tina yen teu nganyahokeun itu jalma dalilan kana dalil
dalilan kana dalil wahwa jeung ari iman taklid yasihu eta sah naon imanuhu imana ieu jalma ma'al isyani sarta dosa atawa doraka bitarkihi kusabab ninggalkeunana itu jalma anadro kana mikir-mikir dalil ai istidlala tegasna dalil ingkana lamun bukti itu jalma qodiron eta kaduga ala dalili kana nyieun dalil saniha jeung ari anu kaduana teh khamsah imanu ilmin eta iman ilmu wa huwa jeung ari imanu ilmin ma'rifatu aqaid eta nganyahokeun pirang-pirang aqaid bi adillatiha kalawan dalil-dalilna ieu aqaid wa hada jeung ari ieu iman ilmin min ilmin eta tina iman ilmu min ilmil yakini eta tina iman ilmu yakin wakulan jeung ari saban-saban sahiji al qismaini eta dua bahagian sohibuhuma jeung ari sohibuhuma eta ari anu bogana ieu qismayan mahjubun eta anu dihalang andatillahi tina datna Allah Ta'ala salisuha yang ari anu nomor katiluna tina khamsah imanu iyanin eta iman iyan wa huwa jeung ari iman iyan ma'rifatullahi eta nganyahokeun Allah bi muraqabatil qalbi ku muraqabahna hate bimuraqabatil qalbi eta ku muraqabahna hate pala yagibu maka henteu leungit saharobuhu pangeranna ieu jalma an khotirihi tina karetegna itu jalma tarfata ainin sakiceupan panon oge bal haibatuhu balik tasieun ieu si jalma da iman kalawan salawasna fi qalbihi dina hatena ieu jalma kaanahu kaya ieu jalma yaro ningali ieu jalma hukarobah wa huwa jeung ari imanun iyan maqamu muraqabati eta maqamna muraqabah artina teh anu kadeus wa yusama jeung dengaranan ieu imanu iyan ainul yakini kana ngaran iman ainul yakin Rabi'uha jeung ari nomor kaopatna tina khamsah imanu haqqin eta iman hak wa huwa ari iman hak ru'yatullahi eta kaya ningali ka Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah biqalbihi ku hatena itu jalma wa huwa jeung ari imanul haq makna qaulihim eta maknana dawuhan para ulama al-arifu ari jalma anu ma'rifat yaro ningali ieu arif robahu kapangaranna ieu arif bikulli syai'in dina saban-saban perkara bikulli syai'in dina sakabeh perkara wa huwa jeung ari imanun haq maqam musyahadati eta maqamna musyahadah artina teh katingali wa yusama jeung dengaranan imanun haq haqqul yakin kana iman haqqul yakin wa sahibuhu jeung ari anu bogana ieu imanun haq mahjubun eta dihalang anil hawadisi tina pirang-pirang anu anyar wa khamisuha jeung nomor kalimat tina khamsah imanu haqiqatin eta iman hakikat wa huwa jeung ari iman hakikat alpanau eta ruksak billahi ka Gusti Allah wasyakru jeung weureu atawa mabok
bihubbihi ku sabab banget meka cintana ka Allah. Pala yashhadu maka henteu ningali ieu si iman illa iyahu angin ka Gusti Allah. Kaman seperti jalma gorroko anu titeuleum ieu si iman bi bahrin di lautan. Walam yaro jeung henteu ningali ieu si iman sahilan kana basisir wal wajibu jeung ari anu wajib ala syahsin ka jalma ahadul kismaini eta salah sahiji tina dua bagian al awalaini anu awal duanana wa amma salah satu jeung anapun ari anu tilu al ukhoru anu ala lahir fa'ulumun maka eta pirang-pirang ilmu robbaniyatun anu bangsa robbani ya khusu anu nangtukeun Allah biha kana ulum man kajalma yasa anu ngerasakeun Allah min ibadihi ti pirang-pirang abdina Allah tina pirang-pirang abdina Allah. Ahaduha ari kahijina tina itu isyitah antu mina eta yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah bi anta takida ku yen nekankeun anjeun ala tafsili netepan kana jalan tafsil natapan kana jalan tafsil anallaha karana saenyana Gusti Allah ta'ala bari maluhur Allah maujudun eta anu aya qadimun tur anu ti heula bakin tur anu langgang mukhalifun tur anu nyulayaan atawa ngamedaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar mustagnin anu henteu butuh an kulli syai'in tina sakabeh perkara wahidun anu sahiji Allah atawa wahidun anu tunggal Allah qadirun tur anu maha kawasa muridun tur anu maha kersa alimun tur anu maha uninga hayun tur anu maha hirup samiun anu maha ngadangu basirun anu maha ningali mutakalimun anu maha ngadawuh wa alal ijmali jeung netepan kana jalan ijmal inna lillahi sanyana eta tetep ka Gusti Allah taala bari maha luhur Allah kamalatin pirang-pirang kasampurnaan la tatanahi anu henteu aya batasna wa alam jeung kanyahokeun ku anjeun anal maujudati sanyana pirang-pirang anu maujud binisbati kalawan dinisbatkeun lil istighnai kana ngalap sugih anil mahali tina tempat wal mukhassisi jeung anu nangtukeun atawa anu ngawujudkeun wa adamihi jeung henteu ayana ieu istighna arbaatun eta aya opat al awalu ari anu kahijina ma eta maujud layap tarkiru anu henteu mika butuh ieu ma lahuma kana mahal jeung mukhassis layap tarkiru anu henteu mika butuh lahuma kana ieu mahal jeung mukhassis ma'an barianan barang wahwa jeung ari ieu ma datullahi eta datna Allah ta'ala asani jeung ari nomor kaduana aksuhu eta sabalikna anu awal wahwa jeung ari sani sifatul hawadisi eta pirang-pirang sifat anu anyar pirang-pirang sifat anu anyar asalisu ari nomor katiluana
ma eta maujud yakumu anu tetep ieu ma bimahali kalawan tempat dona mukhassisi salianti anu ditangtukeun atau anu ngawujudkeun. Wahwa jeung ari itu ma sifatul bari eta sifat anu ngadamel ay aladi tegasna anu yakhluqu ngadamel ieu ladi al khalqa ka makhluk wa yudhiru jeung ngadohirkeun ieu ladi hum ka ieu khalqa minal adami tina eueuh asalna. Ar-rabi'u jeung ari anu marka opatna aksuhu aksuhu eta sabalikna salis wa huwa jeung ari aksuhu datul makhluki eta datna makhluk datul makhluki eta datna makhluk. Faidatun ari ieu eta hiji faedah man saha jalma taroka nu ninggalkeun taroka nu tinggal ieu man arba'a kalimatin kana opat pirang-pirang arba'a kalimatin kana opat kalimah kamula maka sampurna naon imanuhu imana ieu si man. Ayeuna hiji lapad ayeuna wa kaifa kadua lapad kaifa wa mata jeung katilu lapad mata wa kam jeung kaopat lapad kam. Pain kola maka lamun ngucap pain kola maka lamun ngucap laka ka anjeun atawa pain kola maka lamun nanya lak pain kola maka lamun nanya laka ka anjeun saha qailun anu nanya aina Allah kana lapad aina Allah hartosna teh di mana ari Allah. Pajawabuhu maka ari jawab pajawabuhu maka ari jawabna qail pajawabu maka ari jawabna itu qail laisa eta henteu Gusti Allah pimakanin dina tempat wala yamuru jeung teu ngaliwat alaika Gusti Allah naon zamanun waktu atawa zaman. Wa in qala jeung lamun nanya itu si qail laka ka anjeun kaifallah kana lapan kaifallah hartosna kumaha ari Allah. Bakul maka jawab ku anjeun laisa henteu aya kami selihi eta saumpamana Allah naon saeun hiji perkara oge wa in qala jeung lamun nanya itu si qail laka ka anjeun matallahi kana lapad matallahu kana lapad matallahu hartosna teh iraha ari Gusti Allah. Pakul maka jawab ku anjeun lahu ka itu pakul maka jawab ku anjeun lahu eta tetep ka Gusti Allah awalun ari ti heula bilab tidain kalawan henteu aya mimiti wa akhirun jeung panungtung bilantihai kalawan henteu aya tungtungna bilantihai kalawan teu aya tungtungna. Wa in qala jeung lamun nanya itu si qail laka ka anjeun kam Allah kana lapad kam Allah kam sabaraha ari Gusti Allah. Pakul maka jawab ku anjeun lahu eta tetep ka Gusti Allah wahidun ari tunggal la min killatin lain tina anu saeutik
Kul huwallahu ahad, kul ucapkan ku anjeun huwa ari kalakuan jeung tingkah, Allahu ari Gusti Allah, ahadun eta anu sahiji. Ahadun eta anu sahiji atawa tunggal. Ahadun eta anu tunggal. Wasaniha jeung ari anu kadua tina itu sitah. Wasaniha jeung ari kadua tina itu sitah. Antu mina tayan ngimankan anjem bi malaikati ka pirang-pirang malaikat na Allah, bi anta dakida kalayan nekankeun anjeun annahum karana sanyana malaikat adsamun eta pirang-pirang jisim nuroniyatin anu bangsa cahaya, latifatun anu lemes, laisu anu lain ieu malaikat dukuron eta lalaki, wala inasan jeung lain awewe, wala khunasa jeung lain anu hunsa teh banci, la aban anu henteu aya bapa lahum ka itu malaikat, wala umma jeung henteu aya indung lahum pikeun itu malaikat. So dikuna anu balanar kabeh pimadina perkara baru anu nyaritakeun itu malaikat bihi kana ieu emma anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala, la yaquluna anu henteu dalahar itu malaikat, wala yasrabuna jeung henteu nginum itu malaikat, wala yatanakahuna jeung henteu narikah itu malaikat kabeh, wala yatalawaduna jeung henteu ngalahirkeun itu malaikat kabeh, wala yanamuna jeung henteu sarara itu malaikat, wala tuktabu jeung henteu dituliskeun naon amaluhum pirang-pirang amalna itu malaikat, li'annahum karana sanyana malaikat al-kuttabu eta anu nuliskeun, wala yuhasabuna jeung henteu dihisab itu malaikat, li'annahum karana sanyana malaikat al-husabu eta anu ngahisab, wala tuzanu jeung henteu ditimbang naon amaluhum pirang-pirang amalna itu malaikat, li'annahum karana sanyana malaikat la sayiat eta henteu aya kagorengan lahum ka malaikat, wa yusaruna jeung dikumpulkeun itu malaikat ma'al jinni sarata jin wal insi jeung manusia, yaspauna nyapaatan itu malaikat bi usoti dina anu pi usoti dina pirang-pirang anu migawe dosa. Bani Adamati Bani Adam, Bani Adamati Bani Adam, wayaro jeung ningali itu wayaro jeung ningali hum ka itu malaikat, saha al mukminuna pirang-pirang jalma anu iman fil jannati di surga, wayadkhuluna jeung ngasupkeun itu malaikat al jannata ka surga, wayadhulu jeung asup itu malaikat al jannata ka surga, wayatanawaluna jeung pada menang itu malaikat an nikmata kana nikmat pihadi jannah bima kalawan perkara sya'a anu ngerasakeun kana itu masaha Allahu Gusti Allah, lakin qala tetapi ngadawuh saha Ahmadu Suhaimi Syekh Ahmad Suhaimi, wajah jeung geus datang an mujahidin ti pirang-pirang mujahid, naon ma perkara yak tadi anu menta ieu ma annahum karana sanyana malaikat layak kuluna eta henteu dahar ieu malaikat pihadi itu jannah, wala yasrabuna jeung henteu nginum, wala yankihuna jeung henteu nikah itu malaikat, wa annahum jeung sanyana malaikat yakununa eta bukti itu malaikat kama seperti perkara kanu bukti itu malaikat di dunia wahada jeung ari ieu kaul yak tadi eta menta ieu hada
anal huro karena sanyana bidadari wal wildana jeung laden surga kadalika etanya kitu deui saperti malaikat indaha paragat ieu cariosan Syekh Ahmad Suhaimi. Wayamutuna jeung marawat malaikat binaf khotil ula kalawan tiupan anu kahiji ila hamlatal arsy angin malaikat anu nanggung kana aras waruusaa jeung ari pirang-pirang gegedena malaikat waruusaa jeung pirang-pirang gegedena malaikat al arba'anta anu opat pa'innahum karana sanyana hamlatul ars yamutuna eta maut kabeh ba'daha dina sabadana itu nafkhatul ula ba'da hadina sabadana nafkhatul ula amma qabluha anapun dina samemehna itu nafkhatul ula palaya mutu maka eta henteu maut saha ahadun salah sahiji oge minhum ti itu hamlatul ars payajibu maka wajib naon al-imanu iman bi annahum karana sanyana malaikat baliguna eta narepi itu malaikat bil kasroti dina lobana ila haddin kana batas layalamu anu henteu nyaho kana ieu had illallah saha illallahu angin Gusti Allah taala bari maha luhur Allah alal ijmali netepan kana jalan ijmal ilaman angin malaikat waroda anu kawarid naon ta'yinuhu nang tukeunana ieu malaikat bismihi kana jenenganana ieu malaikat al makhsusi anu ditangtukeun aw nau'ihi atawa warnana ieu man malaikat payajibu maka wajib naon alimanu iman tafsilan kalawan tafsil rincianana bihim ka itu man anu deket pal awalu maka ari anu awal ka Jibril sapertikeun malaikat Jibril wa Mikail jeung malaikat Mikail wa Israfil jeung malaikat Israfil wa Ijrail jeung malaikat Ijrail wa Munkarin jeung malaikat Munkar wa Nakirin sareng malaikat Nakir wa Ridwanin jeung malaikat Ridwan wa Malikin jeung malaikat Malik wa Raqibin jeung malaikat Raqib wa Atidin jeung malaikat Atid wa Ru'manin jeung malaikat Ru'man wasani jeung ari anu nomor kaduana kahamlatil arsi eta saperti malaikat hamlatul ars wal khafadati jeung malaikat hafadoh wal katabati jeung malaikat katabah qala panantos ngadawuh saha Ahmadu Qalyubi sa Imam Ahmad Al-Qalyubi wa alam kanyaokan ku anjeun ana Jibril karana sanyana malaikat Jibril abdalul malaikat eta pang utama-utamana malaikat mutlakon barianan mutlak hatta min Israfil sehingga tibatan malaikat Israfil alal ashi netepan kana kaul anu sahih qala parantos ngadawuh saha al jalalu as-suyuti Jalal as-Suyuti wa annahu jeung sanyana malaikat Jibril yahduru eta
hadir malaikat Jibril maut taman kana mautna jalma yamutu anu maut ieu siman ala wudu'i natapan kana boga wudu. Qala parantos ngadawuh sahabaduhum sapalihna ulama wa abdul malaikati jeung ari pang abdul-abdulna malaikat Jibrilu eta malaikat Jibril suma Israfilu tuluy malaikat Israfil wakila jeung dicarioskeun aksuhu naon aksuhu sabalikna ieu malaikat Jibril suma Mikailu tuluy malaikat Mikail suma malakul maut tuluy malaikat maut. Waqala sareng ngadawuh saha al-Bahru Raji Imam Bahru Raji abdul malaikatnya ari pang abdul-abdulna malaikat mutlakon barianan mutlak hamlatul ars eta malaikat hamlatul ars wahapuna jeung anu murilinganana bihi kana itu aras walhapuna jeung anu ngurilinganana bihi kana itu aras suma Jibrilu tuluy malaikat Jibril suma Israfilu tuluy malaikat Israfil suma Mikailu tuluy malaikat Mikail suma malakul mauti satuluyna malaikat maut suma malaikatu jannah satuluyna malaikat jannah penjaga surga. Pamalaikatun nar maka ari malaikat nar penjaga neraka summa muwakaluna tuluy malaikat anu dipasrahan kabeh bi auladi adamin ku ngurusan anak-anak bi auladi adamin ku ngurus pirang-pirang anakna Adam. Summa muwakaluna tuluy malaikat anu dipasrahan kabeh bi atrofi alim ku pirang-pirang ngurus tungtung alam. Waqala jeung ngadawuh saha al-Ghazali Imam Ghazali aqrabul ibadi ari pang deket-deket aqrabul ibadi ari pang deketna pirang-pirang abdi ilallahi ka Gusti Allah taala wa a'lahum jeung pangluhurna itu ibad naunana darajatna Israfilu eta malaikat Israfil suma baqiyatul malaikat tuluy sasesana pirang-pirang malaikat sumal anbiya'u tuluy pirang-pirang para nabi sumal ulama'u tuluy pirang-pirang ulama al-amiluna anu amal kabeh ieu ulama suma salatinu tuluy pirang-pirang raja atau pamarentah al-adiluna anu adil kabeh ieu salatin suma solihuna tuluy pirang-pirang jalma anu soleh intaha paragat ieu cariosan Imam Ghazali. Wa anta jeung ari anjeun wa anta jeung ari Gusti Allah khobirun wa anta jeung ari Gusti Allah khobirun eta anu maha waspada layal jamu anu henteu misti minal qurbi tina deket naonana tafsilu naonana tabdilu kautamaanana pal wajhu maka ari wajah takdimun eta ngaheulakeun pal wajhu maka ari wajah takdimun eta ngaheulakeun Jibrila ka malaikat Jibril ala Israfila mandirikeun malaikat Israfil indaha paragat ieu intaha paragat naon qaulu qalbiyu cariosan Imam Qalyubi
naon qaulu Qalyubiyu cariosan Imam Qalyubi. Wasalisuha jeung ari anu nomor katiluna wallahu alam bissawab. Urang cekapkeun sakitu bae dina waktos anu ayeuna, mudah-mudahan aya mangpaatna. Panghapunten kana sadaya kalelepatan kaluluputan anu dihaja anu teu dihaja, anu larasna tina agama, anu lepatna tina kabodohan sim abdi, nada hapunten ka sadayana. Insyaallah urang teraskeun deui dina sawatara waktos anu bakal mendak. Urang cekapkeun sakitu bae. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana permios.